Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun ari ieu eta hiji masalah. Idza qila laka di mana-mana diucapkeun, dicarioskeun, ditaroskeun laka ka anjeun ya mukminu wahai jalma mukmin. Mal imanu naon si ari iman teh? Ai tegesna ma muta'allaqatu haqiqatil imani, naon sih perkara anu berkaitan sareng hakikat iman. Alladzi huwa tasdiqu, anu mana eta iman teh nyaeta ngabenerkeun. Jadi lamun anjeun ditanya sebagai jalma mukmin, Kang naon sih ari ngaran iman teh? Naon sih anu berhubungan sareng hakikat iman teh? Anu mana eta hakikat iman teh nyaeta ngabenerkeun? Kudu ngabenerkeun kana naon urang teh? Fal jawabu, maka ari jawabna antakula eta yen ngucapkeun anjeun kudu ngucapkeun amantu iman abdi. Naon ari iman teh? Ai shaddaqtu tegesna abdi ngabenerkeun, wa aqrartu sareng abdi mastikeun, menyatakeun. Ngabenerkeun kana naon? Billahi ka Allah, wa malaikatihi sareng abdi ge ngabenerkeun kalayan pasti kana malaikat Allah, wa kutubihi sareng abdi ngabenerkeun bari mastikeun kana kitab-kitabna Allah, wa rusulihi sareng abdi oge ngabenerkeun kalawan pasti kana rasul-rasulna Allah, wal yaumil akhiri sareng abdi ge iman ngabenerkeun kalayan pasti kana poe akhir nyaeta poe kiamat ya, wal qadari sareng abdi ge iman ngabenerkeun bari mastikeun kana ketentuan-ketentuan. Bipat hiddal, huruf dalna kudu dibaca patah, berarti qadar anu mana kepastian anu mana anu kudu kurang diimani teh, khairihi tegesna anu alus eta qadar teh, wa syarrihi sareng anu goreng eta qadar teh, minallahi ta'ala eta tetep di Allah ta'ala. Etalah jawaban seorang mukmin ketika ditanya tentang perkara naon wae anu berhubungan sareng hakikat iman. Wa hadza sareng ari jawaban anu saperti bieu, kama rawahu eta saperti hadis anu diriwayatkeun Muslimun ku Imam Muslim. Disaha an Sayyidina Umar, di Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, min hadis Jibrila, di hadis Jibril. Wa in akhadta sareng lamun anjeun bade nyandak min riwayatil Bukhari, di riwayat Imam Bukhari, di hadis riwayat Imam Bukhari, berarti kadituna an Abi Hurairah sumberna ti Abi Hurairah radhiyallahu anhu nguping ti Kangjeng Nabi min hadis Jibril aidon, di hadis Jibril deui wae. Jadi jawaban anu tadi teh adalah jawaban ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan ku para ulama dijieunkeunlah rukun iman. Patakulu maka anjeun nyarios amantu billahi abdi iman ka Allah, wa malaikatihi sareng abdi iman ka malaikat Allah, wa biliqaihi sareng abdi ge iman kana pertemuan sareng Allah,
wa rusulihi sareng abdi ge iman ka para rasul-rasul Allah, wa bil ba'si sareng abdi ge iman kana hari kebangkitan. Wal makna saddaqtu sareng ari makna ngabenerkeun, makna abdi ngabenerkeun kana naon, biwujudillahi ngabenerkeun kana wujudna Allah, kana ayatna Allah, yakin seyakin-yakinna bahwa Allah teh aya, wa bisifatihi sareng abdi ge iman ngabenerkeun kana sifat-sifat Allah al-wajibati anu wajib lahu pikeun Allah, wa biwujudil malaikati sareng abdi ge percaya iman kana ayatna malaikat, wa annahum sareng ari para malaikat teh ibadun eta teh hamba Allah, mukramuna anu dimuliakeun, wa bi ru'yatihi ta'ala sareng abdi ge iman kana ningalina Allah, urang teh bakal papendak sareng Allah, bakal tiasa ningali ka Allah di mana fil akhirati di akhirat. Saha anu bisa ningali ka Allah teh lil mukmini pikeun jalma-jalma anu iman, wa bi anna sareng abdi ge percaya bahwa rusulahu utusan-utusan Allah teh shadiquna eta jujur sadaya naonna oge, bener sadayana oge henteu ngawaradul, bima dina perkara akhbaru anu dikabarkeun, anu dicarioskeun bihi kana eta ma anillahi ta'ala ti Allah subhanahu wa ta'ala. Urang percaya bahwa seluruh perkara anu disampaikan ku para rasul eta teh bersumber ti Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil ba'si minal kuburi sareng abdi ge yakin percaya kana ayatna hari kebangkitan di jero kubur. Geus maot urang bakal ditanya di jero kubur, urang percaya bakal menang kanikmatan kubur, urang ge percaya nya kitu deui bakal aya siksa kubur, urang oge percaya. Jeung engke di hari kebangkitan bahwa seluruh mayit-mayit bakal dibangkitkeun deui di hari kiamat, dihadapkeun ka Allah Subhanahu wa taala pikeun dipenta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nah, etalah jawaban anu kudu diucapkeun ku seorang mukmin ketika ditanya tentang perkara anu berkaitan sareng iman. Kudu nyaho jeung kudu yakin jeung kudu bisa ngajelaskeun secara baik. Naon margina? Qala ba'duhum, parantos nyarioskeun sebagian para ulama, man ta'allama sahajalma anu belajar fi sighari tileutik urang teh belajar ngapalkeun amantu billahi abdi iman ka Allah, wa malaikatihi sareng abdi iman ka malaikat Allah, wa kutubihi sareng abdi iman kana kitab-kitab Allah, wa rusulihi sareng abdi iman ka rasul-rasulna Allah, wal yaumil akhir sareng abdi iman kana poe akhir, wa qadarihi sareng abdi iman kana qadarna Allah, khairihi anu sae eta qadar, wa syarrihi sareng anu awan eta qadar minallahi ta'ala eta tetep ti Allah ta'ala. Ileutik urang ngapalkeun eta, wa alima sareng nyaho eta si jalma teh anna dzalika bahwa anu bieu disebutan teh imanun eta teh iman. Ila akan tetapina annahu eta si jalma teh la yuhsinu henteu ngaluskeun, henteu bisa ngajelaskeun tafsirahu kana penjelasanana anu dieu disebutan.
fala yuhkamu bi imanihi, maka eta si jalma henteu dihukumi sebagai jalma anu beriman. Naon sebabna? Atupan jalma kafir ge loba nu nyahoan bahwa umat muslim teh harus percaya kepada Allah, harus percaya kana kitab Allah, harus percaya kepada malaikat Allah dan seterusnya. Tapi maranehanana henteu nyaho kana tafsirna, henteu nyaho kana penjelasanana, jeung embung pada hakikatna mah kana iman, hanya sekedar tahu doang. Maka nu kieu tidak bisa dihukumi sebagai orang beriman. Lamun jalma kafir hayang dihukumi sebagai jalma nu iman, hayang diakui keimananana, maka kudu beriman, kudu percaya sebelum datangna saat sakaratul maut. Sebab keimanan seseorang ketika geus datang sakaratul maut, maka keimananna bakal ditolak. Wa qala ba'duhum, sareng sebagian ulama parantos nyarioskeun, imanu saksin, ari iman jalma hala yaksin, ketika kondisi putus asa. Kondisi putus asa teh iraha? Ai waqtas sakaratil mauti, nyaeta ketika waktu sakaratul maut datang. Inda ru'yati makanihi, ketika ningali kana tempatna fil jannati, di surga, au binari atawa di neraka. Ghairu makbulin, maka imanna eta si jalma moal ditarima. Jadi lamun aya jalma kafir terus ketika manehna sakarat ditembongkeun tempat balikna di neraka, terus manehna iman model kieu ghairu makbulin, moal ditarima. Naon sebabna? Li'adamil ityani bil ma'muri bihi, sebab tidak ada perintah beriman ketika seseorang telah mengalami situasi untuk memilih. Tidinya mah teu kaji mun arek iman ge ayeuna sebelum sakarat tiba. Fa innal abda yara makanahu, sebab sanyanya si jalma bakal ningali kana tempatna eta si jalma teh di surga atawa di neraka, manehna geus paehna teh iraha eta ditembongkeunana fi dzalikal waqti, nyaeta dina waktu sakaratul maut. Ketika nyawa orang dicabut sakaratul maut teh engkak-engkakan, renghap ranjuk bari jeung hese napas oge. Di balik eta kabeh urang ditembongkeun tempat pangbalikan urang. Berbahagialah pikeun jalma-jalma anu ditembongkeun ku Allah waktu keur sakarat, tempat balikna teh surga, pasti bakal bungah anu luar biasa. Tapi jalma-jalma anu kafir, jalma-jalma anu cilaka ketika sakaratul maut datang dengan berbagai kepedihanana, ditambah deui ditembongkeun tempat balikna nyaeta neraka, naudzubillah min dzalik. Maka di situasi model seperti itu tidak ada perintah seseorang untuk beriman. Kusabab eueuh perintah beriman dina waktu seperti itu, maka keimanan seseorang ghair makbul, moal ditarima. Numatak lamun keimanan orang hayang diakui, maka orang kudu iman sebelum sakaratul maut datang. Sebab geus datang sakaratul maut maka bakal jelas surga bakal ditembongkeun, nya kitu deui neraka ge bakal ditembongkeun, urang bakal balik ka mana bakal jelas. Kama ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sakumaha anu diriwayatkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Kanjeng Nabi parantos ngadauh, innal abda, sanyana jalma, layamuta moal waka maut, hatta yara maudiahu, nepi ka ningali heula
kana tempat balikna eta si jalma fil jannati di surga au finnari atawa di neraka. Mudah-mudahan urang masing kaasupkeun jalma-jalma anu balik ka surgana Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah amat panan lamun urang keur sakaratul maut ditembongkeun ku Allah pangbalikan urang teh surga. Bidadari geus ngagupayan bae ngadadahan bae ka urang-urang keur sakaratul maut teh. Nu matak moal nyeri sakaratul maut jalma mukmin mah sebab kaubaran ku pemandangan anu ararindah. Nu matak keimanan jalma kafir ketika sakaratul maut ghairu makbulin moal ditarima. Bi khilafi taubatil yaisi, berbeda dengan taubatna jalma anu putus asa anu keur sakarat teh, fa innaha maqbulatun, maka taubatna eta si jalma bakal ditarima ba'da sihhati imanihi, setelah sahna keimanan eta si jalma. Jadi syarat diterima taubat teh kudu saheula iman. Lima ruwiya an Ibni Umar sakumaha anu diriwayatkeun ku Sayyidina Ibnu Umar annahu qala, bahwa beliau parantos nyarios, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, parantos nyarioskeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuqbalu taubatul abdil mu'mini, bakal diterima taubatna seorang hamba anu mukmin malam yughargir, selama belum sampai kana masa yughargir. Naon masa yughargir teh? Ae malam tablug ruhuhul hulqum, tegasna selama ruhna belum sampai kana tenggorokan. Jadi masih kene aya kesempatan taubat sebelum nyawa berada dina tenggorokan. Ketika nyawa tos aya di tenggorokan, maka ditutup pintu taubat. Mudah-mudahan urang sadayana sing kalebetkeun jalmi-jalmi anu tiasa taubat sebelum nyawa sampai tenggorokan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wa'lam, sareng uningakeun ku anjeun, annal imana, bahwa ari iman billahi ka Allah, ala salasati aksamin, eta kabagi 3 bagian. Imanun taklidiyun, hiji iman taklid, iman nurut manut. Wa imanu tahqiqiyun, anu kadua iman tahqiq, iman hakikat, iman sejati. Wa imanun istidlaliyu, sareng iman istidlali. Naon sih ari iman taklid teh, ari iman hakiki teh, sareng ari iman istidlal teh? Pataklidiyu, maka ari iman taklid, huwa ari iman taklid, ayya takidak nyaeta nekadkeun, ngayakinkeun biwahdaniyatillahi ta'ala, kana wahdaniyatna Allah ta'ala, kana keesaan Allah ta'ala, taklidan karena mengikuti biqaulil ulama'i, kana cariosan ulama, min ghairi burhanin, tanpa memiliki dalil. Pokokna mah urang mempercaya cek ulama bahwa Allah teh Maha Esa, yakin seyakin-yakinna. Naon dalilna? Teuing teu nyaho. Nah, ieu disebutna iman taklidi. Wahada ari iman model kieu la ya'manu, eta henteu aman, minat tazalzuli, tina goncangan, tashkiku,
keraguan musyakkikun anu membuat ragu. Jadi ari jalma anu imanna iman taklid mah mudah digoncang, mudah digoda, mudah diganggu ku jalma-jalma atau ku setan atau ku sejenisna anu sok nyieun keraguan, mudah dibobodona teh, gampang coplok. Nu matak urang selain taklid teh kudu berusaha neangan dalil. Naon sih dalilna sifat wujud, naon sih dalilna sifat kidam dan lain sebagainya. Supaya naon? Supaya keimanan urang kuat berdasarkan dalil-dalil. Wa tahqiqiyu sareng ari iman tahqiq. Huwa ari iman tahqiq ayat wiya qalbahu nyaeta ngalipet hatena, maksudna memiliki kekuatan hati anu sangat kuat, memiliki keyakinan di dalam hati na anu sangat kuat ala wahdaniyatillahi ta'ala, karena wahdaniyatna Allah subhanahu wa ta'ala. Geus teu bisa diganggu deui, geus teu bisa digoda deui, kuat we bahwa Allah teu wahdaniyat bihaisu sehingga lau khalafahu seandaina berbeda pendapat kaeta si jalma ahlul ilmi ahli ilmu fima toa alaihi qalbuhu dina perkara anu tos meyakini ku hatena eta si jalma. Jadi jalmi anu ngagaduhan iman tahqiq mah sekalipun berdebat sareng seorang pakar ilmu tentang perkara anu tos diyakini ku hatena, lamma wujida fi qalbihi zallatun, maka moal dipanggihan dina eta hatena jalma anu memiliki iman tahqiq tergelincir atawa tisoledat keimananana, moal bisa diganggu gugat sanajan didebat kumaha. Mantap we iman ka Allah, iman kana wahdaniyatna Allah subhanahu wa ta'ala. Ialah iman anu sebenar-benarna iman, mantap, teu bisa diganggu gugat, teu bisa digoda deui. Beda ari jeung iman taklid mah, kadang-kadang dibibitaan duit 1 juta 2 juta ge wani ngalesotkeun iman, naudzubillah min dzalik. Kabita ku duit 5 juta 10 juta wani mukakeun aurat di hadapan umum, nah ieu coplok keimananana. Digoda ku 10-20 juta wani ninggalkeun salat, wani ninggalkeun puasa, ieu mah iman taklid masih keneh rawan ti musuh-musuh Islam anu hayangeun ngaruwag agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Wal istidlali yusareng ari iman istidlal, huwa ari iman istidlal ayyastadilla minal masnu'i, nyaeta mampu ngadatangkeun dalil tina perkara anu diciptakeun ala shani'i kana ayatna sang pencipta makhluk, wa minal asari sareng mampu memberikan dalil tina bekas alal muassiri kana ayatna anu masihan bekas atawa tapak. Naon sebabna? Fal asaru yadullu alal muassiri, maka ari ayatna suatu bekas eta teh nunjukeun bahwa ayatna anu mere bekas. Wal bina'u sareng ari bangunan yadullu eta nuduhkeun alal bani ka jalma anu membuat eta bangunan. Maksudna tiap bekas pasti aya anu nyieun bekas, tiap bangunan pasti aya anu ngabangunna, aya masjid aya anu nyieun masjidna, aya imah aya anu nyieun imahna, aya mobil pasti aya pembuat mobilna, moal mungkin aya mobil eueuh nu nyieunna. Wal masnu'u
sareng ari perkara anu diciptakeun ya dulu ala soni'i eta nuduhkeun kana anu nyiptakeunana. Urang aya jelema pasti aya anu nyiptakeun ayana, alam dunia pasti aya anu nyiptakeun, ayana langit jeung bumi aya anu nyiptakeun dan seterusnya. Wal ba'ratu sareng ari kotoran unta, tai onta tadulu eta nuduhkeun alal ba'iri kana ayana onta. Moal mungkin aya tai onta lamun eueuh ontana masalan misalna etalah Syekh Nawawi masihan contoh idil asaru bila muasirun sebab suatu bekas tanpa ayakna anu mere bekas muhalun eta mustahil. Ayakna urang tapi eueuh anu nyiptakeun eta oge mustahil. Saha atuh nu nyiptakeun urang? Nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala. Nya kitu deui sakabeh makhluk pasti aya anu nyiptakeun nyaeta Allah subhanahu wa ta'ala maha pencipta. Wallahu a'lam bishawab.